Di mana? Ngekeun bah. Bantuan abah atuh ka sawah. Dengan bantuan abah. Ngekeun bantuan kuda. Coba udah pusing kuda. Woi, cangkang kuaci. Woi. Aya naon sih nelpon aing? Abang. Wadidaw! Wow. Wih. Bisa tolong anterin nggak? Mau. Bos aja ya. Oh, ya. Bos aja, bos. Ya. Bos, ayo, Bos. Udah anterin Bos, silakan Bos. Sama dia anterin. Iya. Waduh. Ke sawah, belum bantuan. Moega bah, cidem bae tergaring-garing. Abi, Allahu Akbar ngagetan. itu sayang ke mana sih? Emang kunaon atuh? Aku tadi di tukang beli obat ku Umi, geus dibere duit 500.000 kemana bener ternyata budak? Yang mana ulin tadi di kita ka Udah sawah ke ge. mana? Atuh teuing teu nyaho abi teh. Ayo emang bener-bener emang sair. Lihat sayang tadi tuh anak dewek. Ka mana tuh nyana aja teu nyaho. Dutunya coba tayang tadi tuh. Ini masuk kuliah nih budak tuh di situ di pos. Dia bela di kieu ka dieu. Marah bae. Masalah gitu, tukang mobil tadi 500.000 yang beli obat, tapi Obat naon emang ngomong nyeri naon? beteng. Nyeri betung malulu. Eta sae mi. Saim, obat mana? Obat Umi. Ih, anggal jasak mana bae meureunan. Mana ka dieu geran? Pi. Itu teh pi. Ngiting mana? Nyau gua main dah nih ya. Pi. Alah ngesok. Kau situ deh pasaran nih. Kalau geura ka jero yang Terus geran jalan apa? sabar atuh sabar. Anak mah terus itu tuh. Bimbang ngaranna Makanya di wara, boga ieu mah boga anak mah. ngaranna budak ngaranna lalaunan. Oke, launan mah ngalujak anak mah. Justru geura itu kan Dayo na naon ini mah. Lah, dayo na naon. Mah ba ya? Tapi mami nih ngambil sikat banget. Pesta deh ya ini. teu heula. Ya Allah. Abi, Aduh, karena kayak diuk itu tiba naon deui. duit Umi udah bae tulungi. Atuh diselipan baju, udah bae. Paling kayak si Saim. Ayo kumaha tuh? Yang kena jasaan ka budak tah. Paling duit kolot bae. Sabar ayo cak. Assalamualaikum. Salam. Si saha koke? Salah sih emang sih teu ingat. Tata botak tarang nata. Mana 15 tahun ke mana bae? Balik tadi 5 tahun bocor, parahuna bocor. Ya mah HP bae kain. Aduh anak kurang mana? Tuh kon dititeukeun. Di itu orang paeh kena deui. Ure, itu ka beli susu ku sieur teh gara duit. Justru eta aing balik. Hese parahuna bocor. Aja gua diurusan ku nyana. Nyawa cenah tong-tong ku aing. Ayo coba tahu ayo. Masa Allah. Naon? Aku sih ngiriman itu balik itu. Kita hese nyebrang laut mah hese neng. Ayo coba tahu heula ayo. Aduh mata perempektan aku urang. Karena boga anak terus gitu tah. Bandel. Si marah bae. Teu sae mi. Hei. Oh, kieu ternyata nya. Iya dah minum-minuman pesta-pesta ke situ. Jadi anak bandel amat. Sabar atuh ih. Kebandel mah beakeun duit. Kita beli obat malah pesta kos kieu dah. Jadi naon meureunnan. Ulah kitu malulu atuh Saim. Sakolot mah kudu ngadenge. Maaf Aden. Maaf malulu maaf. Boleh kan maaf deh yang mengalami kesalahan. Ada ya pakai pesta. Yang sah sih pesta. Kurang. Belum marah bae. Kesel mah. Cuma kesel. Waena Tapi akeun bae. Waena berubah ngaranna budak kene.
Ima banget nambahin nu kolot. Sia mah ngalunjak bae ka kolot, sia mah ngabeakeun. Poeng kutuk sia jadi. Stop. Sia kunaon main kutuk-kutuk bae. Itu emang kunaon tuh anak-anak aing. Kela. Sia saha? Kira ngala. Iya, akan bos duran lain. Nya mohon kunaon atuh teh? Ih, coba nalo langeuna itu budak. Sain. Nya saya mah kieu leungeunna naha tuh. Gue eta anak urang lain. Coba dulu ceritakeun bau dititipin ka nyala Ai lain. kumaha ceritana? Jadi kieu sebenarnya sok sardi aing mah. Salaki balik henteu, ngiriman henteu. Nyeuna doang anak. Diurusan mah henteu batu. Sabarnya ceng. Kalau kos bapak sia ninggalkeun emak. Kayaknya ini bagus tuh, bos durian. Gan bae ceng di sia di dieu. Jama mah teu kabeli susu. Nyeceng seri dewan, sugan bayar rezeki seri dia beda susu, anu bergiji, kayak mak irah-irah dia nongol dari kadio. Siapa ayat tandani kita dengan siapa pada pengkong, kalau di ayunan, sampai gara-gara bapak sia, aja nama payung cina kakencengan, baik. Ngeceng, mah dititip pengenalan ka dieu. Sia sing jadi anak soleh udah pandai. Lah. Umi. Punya kaset. Umi. Ya Allah. Kaset amat bisa. Kalau aku pegang micin anak. Ceng, punya kaset. Umi. Kemana dia Umi? Umi. Kayak naon sih Abi? Abi ya, Abi. Jangan ID handap. ID handap. Ini handap serius. Lain meureunan eta mah ngora meureunan di kali tapi mah. Bae, ih. Bener atuh, serius. Demi Allah, nanti sholat, abi mah. Aduh ngadengnya dulu. Bae kan orang bungkusan. Saya kok jalan. Kasih Oh jadi gitu, Ceng. Mbak. Sebenarnya mah kieu. Tah, teteh ieu jeung akang ieu, emak jeung abah Aceng. Oh, ini Abah Aceng. Aceng ya. sungkem. Oh, bener. Sungkem per itu. Abi mah jeung Umi sekedar ngasuh keur ieu nimu Aceng di hareup imah. Oreng manehna nu nitipkeun ka imah. Oh, sama Upi sama Mami. Nya sok ka ditu Salim. Sama Abah tuh. Salim gerak. Enggak dia. Ampurannya 15 tahun abah ke Tahu lu siapa naon eta? Geus hampura abahnya. Tuh, mana bahu Kang nuhun kangnya. Nya sama-sama. Geus ngurusan anak kula ya. Abi. Geus tenan naon. Amanah urang selesai.